Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun yaumil akhir di mana posisi neraka jeung surga dikunci. Yuk urang simak bareng-bareng. Geus eueuh poe deui. Nu paling ngeri neraka geus dikunci moal aya kaasupan deui ku jelema. Surga dikunci moal aya kaasupan deui. Geus dikunci beta di neraka abadal abidin wa amadal amidin, di surga abadal abidin. Eta teh urang mikiran gadinya ngeri tah. Di mana posisi urang engke ketika neraka dikunci, surga dikunci? Masya Allah karim. Beulah narundutan kadareuna sia teh kabeh lain nundutan kerek. Ieu mah jameureunnan kahujanan tadi di jalan. Keur mah teu boga ongkos tukang uduk nutup. Tajuna mah jadi narundutan kabeh. Tinggal marawa angel bae ka dieu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rauh para tabi'in atba tabi'in, al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus para tamu-tamu anu ti tebih, aya anu ti Bekasi, ti Cisoka, ti Balaraja, aya nu ti Solean, aya macem-macem ya tamu. Bil khusus pisan ke keluarga duka nu dinasa ieu urang paham perasaan-perasaan keluarga. Tapi alhamdulillah malam ieu urang kumpul di bumi almarhum dengan tujuan anu sami, yakni ngabesuk ngadoakeun ka almarhum al-maghfurlah. Kuayana sakitu urang kedalkeun, mudah-mudahan anjeunna dihampura sakabeh dosana, tarima sakabeh amal ibadahna, dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana, dipasihan kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga anu ditinggalkeunana mudah-mudahan dibere salalabar,
dibere tawakal tur urang ge sarua kumpulna di dieu mudah-mudahan na itibar kana kepulangan almarhum kalayan inayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah orang kumpul di dieu babarengan maca ayat-ayat suci Al-Quran, zikir, urang kirimkeun ka almarhum nu di alam itu manggis kebutuhan jauh, kebutuhan jeruk, kebutuhan kopi, nya nama butuh ge doa. Urang mah percaya kikiriman urang bentuk doa-doa sodakoh teh datang kanu bersangkutan. Tapi sebagian mah aya anu henteu percaya geus paeh mah paeh. Jadi akur jeung kebo meureun gitu ja. Jeung sapi beda aturan-aturan urang mah tu manusia loba kahayang. Jeung hirupna urang mah aya awal aya akhir. Ai kebo mah atuh sakitu da bae. Eueuh dongeng-dongengna sapi eueuh dongeng-dongeng. Nu mantak sabenerna mah urang salila hirup teh keur nyieun sejarah. Encan maot sejarah-sejarah urang ku urang diungkap dibaca. Urang sok dongeng letik, masa letik naik masa remaja naik masa dewasa. Bahkan aya nu geus masa anu geus teu layak hirup. Geus teu layak hirup tapi masih kena hirup. Kenalnya. Ieu sejarah. Salila hirup urang teh maca sejarah. Urang maca sejarah Kangjeng Nabi Adam, sejarah Kangjeng Nabi Idris, sejarah Kangjeng Nabi Nuh, sejarah Kangjeng Nabi Sulaiman, sejarah nabi termasuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salila hirup Kangjeng ku urang dibabaca. Ti memeh lahir, hamilna, lahirna, datang ke masa kanak-kanakna, masa remajana, kurang dibabaca di maulidan. Asal maulidan baik Ki Nurjaya, Ki Fudoli, Habib Rozak. Ini masih setengah jelem apanya nama. Baca sejarah, kurang dibaca sejarah Kangjeng Nabi. Aya Isra Mi'raj sejarah. Sabodo tama Muhammadiyah Persib. Nuturkeun urang deuk teh urang bae nambahan ilmu urang. Nyana mah kajeun geus jana-jana urang-urang. Nu jelas bae nyana mah encan meunang petunjuk nu sabenerna mah. Encan meunang petunjuk sebab lamun urang macaan kitab jelema anu terus bacaan hadis tapi henteu ngaguru ngahadisna, teu ngaguru ka ahli fikih bakal mikung jelema. Ibnu Hajar geus caritakeun lamun terus-terusan baca hadis aju teu digurukeun, aju teu dipikihkeun, nah ieu bakalna sempit pemikiranna. Urang wak wari alhamdulillahirabbil
alamin. Nah sejarah urang macaan sejarah urang begitu anggeus kapanggih jeung jelema dongeng urang deui, kapanggih deui jeung jelema dongeng urang deui, kapanggih deui jeung jelema dongeng urang deui, padahal nu ngadengekeun boseneun boseneun tah lah ieu urang keur nyieun sejarah engke dibuka nama engke di yaumul mahsyar, di yaumil mahsyar ya Allah. Sejarah orang per hari, sejarah orang per minggu, sejarah orang per tahun, sejarah orang seumur hidup orang bakal dibuka. Masya Allah, lamun orang kenyaksian sejarah orang di harapan Allah aya main koprok sejarah aya main remi, aya main gaple. Ayo coba main naon deh sebutan kusia. Ayo cepat. Naon deui? Nah, mudah-mudahan kana neraka teh sia. Sejarah gobloknya. Itu sejarah bakal dibaca di hadapan Allah. Maka aya yaumal akhir disebut akhirat. Mantak disebut yaumal akhir yakni akhirat. Poe deui ka ditu aya poe ge kuari, Senin, Selasa, Rebo, ngahenen karasa jero kuari tah mah. Aya ge kuari tah mah. Engke poe Sabtu gajian. Nah, Minggu libur, Senin gawe anu aktif. Modal ieu. Naon atunya namanya geus nyaho poe nya mah. Jawab poe ayang nyandung. Iya sejarah. Masya Allah bakal diungkap sejarah urang. Kuari urang tah awal hirup kuari ke sakedeung deui bakal ngalengkah ke alam barzah. Mulai aya pemrosesan bagus kajahuan bagusna goreng kajahuan gorengna. Engke kiamat tadi ayatna dibacakeun. Terus setelah kiamat digiring ka mahsyar timbang amal. Aya jembatan Shiratal Mustaqim. Kakarak engke nu ka neraka, nu ka sorga. Eta lah yaumul akhir. Geus eueuh poe deui. Nu paling ngeri neraka geus dikunci moal aya kaasupan deui ku jelema. Sorga dikunci moal aya kaasupan deui. Geus dikunci beta di neraka abadal abidin wa amadal amidin, di surga abadal abidin. Eta tah urang mikiran gadinya ngeri tah. Di mana posisi urang engke ketika neraka dikunci, sorga dikunci. Masya Allah karim. Tah, tapi kan urang mah ieu boga kayakinan. Nek nanya bae ka Haji Pendi, tah saat eta mah Haji Pendi boga kayakinan di mana? Jelema nu kurang wibaha ieu ngaranna. Atuh. Geus terek caritakeun naon sebagai gambaran bae tadi. Wataronna sesukara wa ma hum bisukara. Kiamat eta engke singgoleah jelema teh mararabok. Wataronna saanjeun bakal neuleuh manusia sukaro mabok. Boro-boro kiamat kakarak dibere tsunami Aceh bae ge marabok. Kakarak dibere banjir Rangkas Bitung bae ge mabok. Eta onam lah kadeuleuh ku urang bentuk siksana. Ya cai, ya gempa, ya angin, kakarak ditinggalkan ku kabogoh baik. Ku kabogoh kiamat. Atuh kiamatnya. Dahar teh daek nginum teh daek. Saminggu ditimbang 15 kilo. Eta teh watarun lasa sukaro, wa mahum bisukaro padahal teu mabok ieu. Pikiran boro-boro ditinggalkan ku kabogo, urang datang ka imah nanya pamajikan tengah jawab manyun bae. Ieu kiamat leutik ieu komo imah ditinggalkan balik.
Wah atuh ieu kiamat gede. Kiamat gede. Lah ieu gambaran kiamat. Wa tarolla sa'ajeun ningali manusia sukaro marabok wa mahum bisukaro padahal mah teu mabokna naon goncangan engke mah asli bumi dilipat percis. Allah ngalipat bumi teh kos urang ngalipat kertas bae. Allah ngalipat langit kos ngalipat kertas bae. Hancur eueuh nanaonan. Was-samaa'u munfatirum bih. Aya mustaqalatun bi berat terbebani yakni hancur. Nah ulah-ulah engke kiamat kuari bae ge urang dagang di modalan terus bae tapi nu meuli eueuh mulai kiamat. Dagangan numpuk nu meuli loba tapi ngahutang mulai. Dagangan loba nu meuli aya haju ngahutang dihubungi kuari kabur kiamat. Kiamat kurang diudag gaditu. Oh masya Allah eueuh kontrakanana eueuh tempatna geus eueuh poreng KTP-na ge palsu nu di mah urang kalah cenah dagang kostum mah kula dek balik tambah kiamat teh bae. Ieu wa mahum bisukara teu mabok teu raos horeng pemikiran. Ya Allah ya Rabb. Nah ieu lamun nyaritakeun tentang kiamat sakumaha ayat tadi ohara injis nu hamil ngagedean hamilna harita keneh borosot ngajuru ku dahsat-dahsatna eta. Nah kula mah boga impian ieu teh sebenarnya malam Senin deuk ka Banjar takziah ka guru nu biasana supirna almarhum Haji Mahmin almarhum geus bae penting teh supir teh isuk saha cak kula teh geus trep pesa gimpi kapanggih jeung almarhum mau mobil kijang manehna kobi mobil kijang Innova tuh. Terus kula naik biasa duaan bae tapi tah di jero mobil duaan eueuh teu kaajak jalan teh. Dia boro-boro kaajak inget gente. Berangkatlah. Masya Allah jalan teh jalan gede sekitar bangsa 12 meter. Karak ajar di hotmik. Berangkatlah kula jeung almarhum Haji Mamin dina mobil teh. Penceng naikna lantaran kabeh mobil di sisi. Kula di tengah penceng. Kakencenganana jarum ngancrok kaluareun. Gara-gara ngimpi atuh. Jarum lah mentok gaclok keluar kula kenceng amat ya min cek kena teh pada kenceng amat ini berkat Haji Agus cek kena berkat Haji Agus cek kena ieu mobil cenah ieu kenceng berkat Haji Agus ih jalan hebat amat bin hotmi ih berkat Pak Kiai cenah ieu di jalan mal ulah ka dieu bupati cek ieu teh henteu ieu mah menang Pak Kiai cenah tapi sakitu sih min jalan nang Pak Kiai ieu mobil nang Pak Agus urang kencengkeun coba wahara luar biasa eta di daging kita seserian bunga oh masya Allah begitu Gus Lila aya jalan masih keneh bolong-bolong cukula ieu bupati pan terus min ngabangunna aya jalan akhirnya milih bisa kena lewat mangan teu kenceng belah dia ke bolong pilih ka dieu pungkal pengkol encan datang kanu dimaksud hudang lah cikulet teh kok ieu ngimpi ya hudang biasa jam 2:30 biasa kacai ka ieu ka bayang-bayang we tah Haji Mamin nyupiran tungtung mah kula pindah kamar bae aing ngobrol mah urang bae
Ngobrol biasa, masya Allah. Entahlah, sunjung-surikun siapa. Terus sampai subuh bebeja kulaga keluarga. Impi gak pakai jeung meureun. Biasa jeung nyana ieu ka Banjar. Nah, sampailah terus di rest area Pak Haji Agus geus standby. Berangkat naik mobil Pak Haji Agus bebeja deui ka Pak Haji Agus. Seperti eta tah ngimpi. Seri bae teh Pak Haji Agus golombagan teh nyaho. Seri bae. Terus sampai Banjar ngobrol deui. Di ditu ge diobrolkeun di Banjar. Bahkan naranyakeun di Banjar. Memeh kula ngomong ge urang Banjar kiai-kiai nanyakeun Pak Haji Mamin nu gendut teh ya. Heeh. Anu osok humor bae. Heeh. Paeh-paeh oge nya paeh lah. Atuh kan urang Banjar geus resep humor. Jadi papada resep humor. Nah iyalah akhirna mah jadi itibar. Nyaritakeun nanyakeun penyakit penyakit saat eta mah keur sehat kukula dibejakeun ka Jakarta dan lain sebagainya. Masya Allah ya. Terus di ditu ge horeganan hadiah bahkan anu salat gaib termasuk di Garut sebab manehna sering diajak kukula ya ka Garut ya ka Banjar nyaho ka kiai-kiai teh ya ieu berkat babarna. Sampailah Tangerang gitu Kemis aya beliun di Garut pulau balik 50 rumah hancur ke Banjar. Kalau di Banjar pulang di Banjar kamali masih beliun deui 50 sampai 60. Tapi seberangan pondok pesantren ngobrol deui jeung Pak Haji Agus di imah kita kabayang bae impian jeung Pak Haji Mamin kok asana nyata amat kieu cenah Pak Kiai Pak Haji Agus eta mobil kijangna teh dijual aju dijual tapi disodakokeun pakai fidyah. Nah teh sababaraha poe hari apa itu adan ka imah nyerahkeun duitna kemudian kukula terus besok dan selanjutnya dibabagi. Eta kabayang impianana mobil kijang nu dijual anu disodakohkeun teh eta kaimpi penceng jasa eta kencang eueuh kendala. Masya Allah karim. Ingat ke almarhum abah eta lamun aya nu maot isuk dah haji bebeja bae cek abah soleh teh jelema teh itu geus sakitu kabelah dieu teh aduh almarhum anu mah karunya amat sok manggil jaga keluarga sodakohon aya sababaraha urang Cilongok ge anu rada aya panggil teh geus menang 2 poe 3 poe kapanggih jeung abah coba sodakohan cek abah teh bahkan aya nu morosot kuburanna tuh morosot ka hanapkeun jadi panggil keluargana coba sodakohan abah ieu kapanggih eta abah mah babarieun tah hari Haji Pendi mah Haji Pendi hirup kene ge sok kaimpi bae kukula kaimpina ragam eueuh geunana nya nama hatu sesuai jeung hatena meureun. Ya Allah ya Rabbi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang cerita-cerita tina kisah-kisah sholihin, kisah-kisah tentang sedekah geus arapal kabeh ge. Nu disodakohan, nu dibacaan Quran, nu disolawatan, nyambungna ka almarhum, eta kan cerita-cerita dina kitab. Kuari mah jadi kenyataan. Naon kitu ngaranna kalakuan jeung pagawean anu dilaksanakeun ku keluarga kok kaimpi ku kula. Nu pertama balik deui ngalayat ka dieu. Begitu ngalayat poe luar biasa. Jelema naranya kabeh ka dieu. Mana mayitna mana? Kok poek amat sih? Poek amat. Tah, jol caritana eta kan impian. Kula jung rekon-rekon kabehan loba marawalilin. Tah karak caang. Ja ieu horeng mayitna teh. Akhirna lilin diperbanyak make lampu bahkan akhirnya mah jadi naon karena ieu lampu hirup caang. Kabehan ngaromong alhamdulillah Pak Kiai
datang pakai macam tadi mau poek. Nah, tapi ieu mah datang kula ge poek bae nya. Tidak cangcang. Aya naon meureun teu poek bae. Tidak cangcang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, impian eta teh terus bae kainget-ingeteun ya Allah, kula terus hadiah ka almarhum, akhirna kapanggih ngimpi deui bae ieu carita ngimpi. Terus pelukan seserian nya. Masya Allah, terasa henteu maot. Tadi ge kula ngobrol di mobil babarengan, ieu terasa teu maot si almarhum teh asa aya bae. Gitulah para jamaah kisah kula sebagai sahabatna Pak Haji Agus, Pak Haji Pendi mah setengah sahabat nya. Luar biasa. Nah, ini mobil teh jadi maksudna kieu, osok lalagaan, osok dihina, emang hinaan meureun nya. Hiduaan itu dihina bae ku kula jeung almarhum, tapi ujung-ujung nama lain maksud ngahina, hanya gurau-gurau di mobil supaya hidup, suasana supaya ulah jenuh. Akhirnya bahkan geus boga ngaran khususnya nama di mobil teh. Nang Pak Haji Agus nang ngaranana nu ieu ngaranna si Santung, nu ieu ngaranna si Saran. Jadi aya si Saran mah eta mah nya nama baheula zaman wahwe. Nu kaluar teh gaang we. Eta si Saran. Para jamaah kaum muslimin sekedar hiburan di mobil supaya ulah jenuh, makana Bandung, Garut, Banjar bahkan ke Jawa. Nah, ente pernah jenuh ketika orang di mobil suasana menjadi hidup. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieu nu hese ge urang teh nempo ka hareup. Urang geus apal bakal paeh tapi teu katempo eta paeh. Urang teh geus apal setiap ngaji, setiap surah aya kuburan teu katempo eta kuburan. Urang geus apal setiap ngaji ayat tadi jelaskeun aya akhirat teu katempo. Bahkan urang nangieun Allah, Allah na bareng jeung urang. Gerak urang nang ngagerakeun Allah, hirup urang nang ngahirupeun teu kadeuleu eta Allahna. Teu kadeuleu Allahna. Datang ke ayeuna ieu hirup tinggal sajengkal di ka kuburan teh Allahna teu kadeuleu. Nu kadeuleu teh birit. Birit nu kadeuleu. Pangraosna. Kiai teu isi-isi da kula. Ye tah cenah. Wah bu, buukna dirundaikeun. Masyaallah. Balabatan ABG. Meureun aya calon neraka mah kitu meureun nya. Nauzubillah min dzalik. Nah, eta kan berarti kan teu kadeuleu maot, teu kadeuleu kuburan, teu kadeuleu jembatan Shiratal Mustaqim, belah dieuna teu kadeuleu Allah. Mantak wani ku teu kadeuleu Allah, ngeridit wani padahal haram. Ya Allah. Teu kadeuleu Allahna WA-an teh waktuna sahur biasana waktu sahur tahajud. Maca Quran, maca sholawat, WA-an, gogoblogan, totololan, jahanaman. Kadeuleu Allah da teu kadeuleu, masya Allah kari. Tidak yakin kadeuleu urang geus kolot kieu. Nu jadi pertanyaan, kunaon sih maot teu kadeuleu ku urang? Kunaon sih kuburan teu kadeuleu? Kunaon sih jembatan Shiratal Mustaqim teu kadeuleu? Kunaon sih mizan teu kadeuleu? Bahkan dina Al-Qur'an dijelaskeun Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aing teh cek Allah nu agung, nu nyieun langit bumi jeung sia, leuwih deukeut batan uret jeung gerong, tapi teu kadeuleu tahu. Mantak tadi dibacakeun tah ku keluarga, aksiru min dzikri hajibin lazat atawa kafa bil mauti wa'izo. Cukup jang nasihat mah maot, tapi urang teu kanasehatan ku maot teu kadeuleu akibat setelah maot teu kadeuleu. Padahal mah lamun urang kanasehatan ku maot kafa bil mauti wa'izo, cukup nasihat eta adalah maot.
lamun urang kanasehatan ku maot berubah berarti urang nu tadina teh inget ka akhirat jadi inget ku ayana inget akhirat urang pake aturan hirup teh mana perintah mana larangan ketika urang ngalaksanakeun aturan sesuai apa henteu si ieu aturanana meureun aya syaratna aya rukuna ngaji berarti mantak jelema nu daek ngaji etalah jelema nu kanasehatan ku maot ngaji ya sebab engke ku ngaji makan babaturanana bareng-barengna jeung nu ngaji lamun di DPR babarengna jeung tukang korupsi 100% loh cenah kieu ulah sok sombong aing deuk sombong berbah dieu pokona mah korupsi bae geus eueuh nu korupsi ulah sok kitu cenah kiai endek kitu bae aing aya sih henteu coba nu lebeungeut dan nu mana hese sebab naon sebab kula nu ngaraji ka Cilongok mantan DPR pusat DPR daerah ambalaya ngomong kabeh di hareupeun kula ngomongna geus eureun jadi DPR kerja di DPR momal daekeun geus eureun kunaon kula ngomong kos kitu kajeun urang jadi DPR diomong-omong korupsi urang mah ulah lah aya untuk mana aya mana nah aya nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mantan bupati kuari nu ka imah sabara urang nyaritakeun nyana ketika nyana jadi bupati bahkan mantan bupati Lampung ceurik kamari ya Allah Pak Kiai kenapa aduh kenapa aduh kenapa kok bagaimana coba mantan dandim kemarin ka imam mantan dandim meluk bae ka kula saya dulu di Tangerang Pak Kiai saya sekarang udah ini gimana aduh tinggal ini aja Pak Kiai saya sekarang apa dosa saya kok dosa sih nah ini para jamaah kaum muslimin setelah eureun karaknya cerita baheula kuari mantak daun sih nu bagus sebab jadi lurah ge ibadah jadi bupati ge ibadah jadi guru teh ibadah nyana ibadah malur tapi geus gideg bae kumaha di aduh nyana hirup keneh nyana geus gideg amin gomul ibadah ulah teh dijadikeun ibadah nah engke lembaran-lembaran eta bakal dibuka lamun memang urang ieu kanasehatan ku maot berarti urang ke ngabaturna jeung nu bener ketika urang ngabatur jeung nu bener ye keuntunganana engke di akhirat engke di akhirat keuntunganna aya jelema asup ka surga begitu asup ka surga nyana luak lieu begitu luak liek sia kunaon eta henteu tentrem amat di sorga ieu mah sorga tuh bangunan tuh buah-buahan tuh minuman tuh bidadari geus geura nikmati batur aing anu biasa ka majelis encan aya masa sih nu baheula aing nyaho rukun wudu rukun salat kuari can aya di sorga aing teu ngeunaheun sakeuna ieu tah da batur teh kos cek malaikat ulah mikiran kos kitu geus kuari mah mane geus aya di sorga nikmati sorga teu bisa kitu malaikat ulah baheula ngaji teh ya diboncengna ku nyana oh my god megawati meureun ulah kan ka majelis teh boncengan aja nyana ulah ka majelis teh baheula kan diajakna ku mobil manehna banyak ulah geus di sorga nyana nu ngajakna can aya teu bisa malaikat iya teu ieu mah geus lain urusan geus geurana teu bisa tetap ulama ndek hayang di mana tempatnya anak masya Allah eta babaturan sabaca gitu akhirna kelantaran malaikat neuleuh di sorga ngalamun kan teu betah masa di sorga ngalamun ya atuh aya di pondok mah ngalamun wajar maksudnya di kampung pondok atuh aya di sorga mah ngalamun mas akhirna malaikat kan bebejak ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb aya naon di sorga aya nu ngalamun bahasa di sorga ngalamun justru ieu teu kaharti kenikmatan sakitu lobana tapi tetep ngalamun hayang naon bejakeun tanya
cenanya yang kapangi jeung babaturanana teangan cek malaikat geus bebejak ka Gusti ku sabab maneh ngalamun ditanya ku Gusti Allah naon lamunanana aya kapangi jeung babaturan kita diteangan teangan kunyana aya keur kekerekan nyana di neraka aduh sia ieu di neraka banget siapa yang jadi kieu iya kunaon ieu gara-gara kos kieu Allah alam geus kos kieu be akhirna mah atukan bebe jaya Allah ya Rob babaturan kula nu baheula bebarengan di majelis taklim ka majelis kula ngabonceng teh di neraka Gusti abdi mah geus ka nerakakeun bae bareng jeung nyana masa sih nyana di neraka kula di sorga baheula kula nyahona ka sorga teh dibonceng ku nyana geus abdi mah hijikeun bae hijikeun di neraka jeung manehanana ya Allah ya Rabbi malaikat ge bingung ieu di sorga sia mah atuh babaturan jeung teu bisa pangbejakeun di ka Gusti Allah tetep kula mah hayang bareng jeung nyana mun kula nyana di neraka kula ka neraka mun nyana ka kula ka sorga nyana kudu ka sorga bebeja ka Gusti Allah cek Gusti Allah malaikat atuh mah nya cek nyana teh anu di sorga kudu ka neraka atuh endek ge nu di neraka ka sorga teh geus cabut atuh cabut tuh eta babaturan datang ka dinya bohara kan bohara urang mun nyaritakeun babaturan masyaallah bebeja malaikat ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb loba keneh dosana cak keneh can wayah dikaluarkeun si pepen mah loba keneh dosana da Gusti Allah geus kaje rampura bae daripada ieu nu di sorga ceurik geus paningan di kasorgakeun bae geus kajen di sisi bae nya mah akhirnya ya etalah sekedar cerita gambaran babaturan ieu mah gambaran babaturan akhirat seperti eta Masya Allah karim aya deui begitu ditimbang amal plet jore salat mah salat teh husu puasa mah puasa pagon bae sedekah gitu kene ngaji hayang kalem bae mamaca mah oh sok kutub robani waduh wow wah pokoknya geus beres belah pokoknya begitu timbang amal kan gorengnya ya Allah ya Rabbi pendis ya mah ieu cek malaikat tetep bae sanajan beramal neraka cek aja PDK atuh istirahat lah gitu manya itu guru langsung ke neraka bage istirahat abang jeung Rusdi Haji Rusdi ge ditimbang sarua bae sarua jore cak Haji Pedi cak aing ge sarua ya jeung aing geus emang di dunia na ge sia bareng jeung aing atuh bareng ieu mah ka neraka atuh sarua ya lagi sekarang ya Pak tapi tetep bae nya ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb pikir teh ya kumaha jeung ieu urang bisa jadi kos kieu nah kapan ieu malaikat hai gerakan neraka ribet tempat ribet dia embung aing mah cek teh nungguan heula babaturan mana nu soleh aya panggil jeung Haji Agus Semua dongeng si bohong heran ini mah. Ya itu mah dididak kena tuh percaya awas ya. Cak Haji Agus kumaha siapen? Iya ta bukuna. Ya eceng berem kabeh. Sia di dele sarua. Ya Allah ya Rabb. Geus kieu bae pokona mah. Aing boga amal cek Haji Agus dah. Dia aing mah di dunia teh butuh amal, aing mah butuh ge Allah. Teu butuh ka amal. Tah amal-amal aing nu ku aing teh dibutuhkeun jang sia. Geus kajeun aing mah ke ka neraka ge masalah aing mah. Masya Allah dibikeun kabeh tah aing mah di dunia da ge salat teh butuh amal, butuh ge Allah.
puasa aing teh butuh ke puasa butuh ge Allah jang sia teh bau diperebutkeun ku duaan hampir gelut perebut amalnya nah. Malaikat kaget malaikat cek naon gelut ya coba timbang deui cek timbang deui amal masya Allah bagus cek Gusti Allah eta si Pendi jeung si Rusdi ditimbang ku atuh tadina jore jadi bagus dang ti mana cek malaikat nang pamer saha pamer Haji Agus kok dibikeun sih cek nya keur di dunia aja beramal lagi henteu hayang kana amal lillahnya nama hayang ge kapanggih jeung Allah dibikeun kabeh coba tanya Haji Agusna ditanya ku malaikat Gus yes ya bisa mikeun kok kitu kumaha di dunia ge emang aing mah teu butuh amal butuh ge anu neuk ngaganjar Allah geus amal aing dibikeun kabeh kanyana nyana butuheun aing mah butuh ge Allah bejakeun kitu ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah haju nyana kumaha teh tanya aing mana kumaha ge aing mah kana neraka ge nu penting babaturan aing ka surga nu penting babaturan aing ka surga kajen aing mah ka neraka ge jadi tumbal ya Allah eta tekad jadi kok kitu eta da Gusti Allah atuh nyana bae eta geus barahan ka babaturanana atuh komo aing pangeran geus kasorgakeun kabeh dikasorgakeun kabeh jadi babaturan babaturan jeung ahli Allah teh ya ieu fi dunya wal akhirah nah kulangan sakadar nyaritakeun sing hade babaturan mun kula nyaritakeun tentang babaturan ieu kisah-kisah tentang babaturan keur di dunia anu nyalametkeun jeung nu nyilakakeun ambalayah moal ka dicaritakeun babaturan anu nyilakakeun lantaran malam ieu aya anu maot Kiai Haji Oji teh putra Ki Atmo teh babaturan abah kula waktu di Sekong hajunya nana mondok di Cilongok ngabatur jeung kula tadi beurang maot geus telepon ka kula jeung kula moal bisa hadir lantaran kula matang puluh di sohib kula Haji Mami akhirna tetep ditungguan jadi kuari can dikubur lantaran boga wasiat hayang di sholateun ku kula kamarin wasiat deui Kiai Haji Muhsin sabulan memeh maot geus ka imah besi iraha jaga ninggeto ngadenge kula maot beurang atau penting Kiai kudu nyalateun kula geus hiji ieu ge sarua anu mantak ieu bah dicukupkeun sakieu padahal kula deuk caritakeun tentang ngabatur aya ngabatur nu bagus sababaraha dongeng aya ngabatur nu juare sababaraha dongeng tapi Allah teh izin kula keur ditungguan urang cisokan nu ngajemputna ge diajak ka dieu ku ari Ki Munir Kiai saha teh babarengan Ki Wahab araya kabeh ieu tas acara di dieu rek langsung nyalateun ka ditu ku ari keur ditungguan dicukupkeun sakieu heula nya nah ieu mah kieu bae heulana sakali deui kisah-kisah nu tadi sing jadi itibar hati-hati mumpung urang masih di dunia sing hade urang ngabatur supaya bisa nyalametkeun ngabungahkeun fid dunya wal akhirah mudah-mudahan urang bisa ngabatur jeung nu saleh ngabatur jeung ahli Allah sehingga loba keringanan-keringatan jeung keuntungan jaga di akhirat urang kabehan menang ridho Allah Subhanahu wa taala doa nu kadua kali mudah-mudahan Haji Mamin dihampura sakabeh dosana diterima amal ibadahna dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana diberikan nikmatan kubur ku Gusti Allah urang anu encan maot mudah-mudahan ketika maot husnul khotimah bi barakati ummil Quran al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi
waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas waftah abwaabas samaa'i liruhihi wa jafil ardi an jambayhi walakinhu lamna wal hujjata yaumal qiyamah Allahumma in kana musinan fazid fi isani wa in kana musian fatajawaz anhu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu tina guru urang, mudah-mudahan ilmuna manfaat jeung bisa diamalkeun ku kasadayana. Sakitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.